mungguhing dalil nu pasti dina surat 44 ayat 50 hiji. Unggalna kieu, innal muttaqina fi maqamin amin. Saknyana jalma-jalma nu takwa cicingna dina tempat anu aman. Janten amin teh aman. Nya, sanes mugi Gusti ngaijabah doa abdi, amin teh aman. Dina surat 44 ayat 50 hiji. Unggal nin amin adalah aman. Sanes mugi Gusti ngaijabah doa abdi, tah eta nu sok kaliru. Cirina ngajina kacing cirihi ngajig-jig luareun diri. Jadi weh urang kaliru nya pasti kadituna katipu. Kitu tah dina dalil.